Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng engke. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-14. Nalika urang paturai dina bagian ka-13 parantos dugi ka Paringga sareng Asma di paturai alatan manehanana tarungna eueun ele. Di harita anjeunna bade guguru deui salami 3 taun. Tangke patepang deui cenah para mitra di hiji munjul. Mangga atuh urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Mangga urang sami-sami bae Bandungan. Ieu dongeng mung saukur karangan atau napi fantasi atau napi naon lah karangan. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten da sanes dihaja cenah saur Ki Leuksa oge. Ai karangan teh ari dongeng teh atuh dihade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus. Di memernah cenah sangkan pantes gitu para mitra. Mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna. Judulna nyaeta Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Pamitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kagambar ti payun. Paringga jeung Asmadi teh rek neangan guru. Ayeuna urang tunda carita eta margi lami keneh mun bade dicarioskeun teh kirang langkung 3 taun deui. Tara 3 taun deui. Engke sanes jeung dina dongeng cenah para mitra. Kocapkeun Nyi Puja di patempatanana. Harita keur diuk ditepas di baturan ku Mang Karji jeung Mang Uhi. Dua badega nu satia poe eta poe nu ka-7 ti saprak mateni Nyi Usimah di talaga. Nyi Puja gawena ambek-ambekan bae gegelendeng ka badegana nu 2 lantaran Mang Karji can hasil meunangkeun deui mojang anyar. Mang Karji, Mang Uhi, ti mimiti poe ieu kuring teh hayang ngadenge alesan teu pungguh. Tugas mamang duaan kudu meunangkeun mojang nu geulis, nu alus kulitna nu lempay awakna. Pikeun dipake syarat ku kuring sangkan ilmu kuring tetep langgeng. Alasan-alasan nu teu asup akal moal ditarima ku kuring. Sabab mamang duaan geus cukup boga pangarti. Geus boga bekal nu kuat pikeun ngajalankeun tugas. Kuring mah teu hayang ngadenge deui ngeunaan mamang duaan nu gagal gara-gara hiji jalma. Nyi Puja jamedud baeud. Panon moralang ka badega nu 2. Nu harita ngeluh tungkul bangun anu sieun. Lantaran unggal poe dicarekan we kudu nungan. Pok Mang Karji nyarita sopanaker. Waduh Nyai. Mang teh rumaos lepat margi teu tiasa ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Nanging mugi kersa ngahapunten we margi kalepatan Mang teh. Sanes dihaja da pukul leres-leres aya hiji jalmi nu teu weleh ngaganggu kana lancarna padamalan Mang. Kukituna mugi kersa nawaku we kana sagala rupi kakiran Mang nyuwun. Lamun Mang Karji eleh keneh ku jalma hiji, guguru deui atuh ka Gunung Ramang. Lamun wani geura tewak sarta bawa ka dieu mangkelukna. Piraku teu becus newak manusa saese. Naon we kabisa teh atuh? Mang ya atos gregeteun teh. Hoyong nyangkalak manusia teh. Nanging nu kakumaha sok gagal wae Nyai. Margi manehna pinter kabur sarta tara katinggal beungeutna. Nya belegug ngaranna ari kitu mah. Geus teu kudu loba carita lah, geura ini ka ditu. Poe ieu mah kudu meunang, mun teu meunang ulah balik ka imahnya. Nyi Puja geus ambekeun ater. Lantaran badegana can hasil meunangkeun hiji mojang. Atuh meniru menira pating rarenghap badega nu 2 ngarasa seunggah ari ngadenge kitu mah. Nyuk sumangan Nyai. Mang sejamios we kanggo ngajalankeun tugas di salira Nyai. Disuhunkeun piduana supados hasil kalian lancar. Ulah aya halangan harungan. Beraha geura miang. Ulah balik mun can hasilnya. Mang Karji jeung Mang Uhi amitan. Leos ari nitrek neangan mojang keur nyumponan pamenta Nyi Puja. Sajeroning lempang teh nu 2an mikir dina ati. Milih-milih jug-jugeun anu sakira bakal mawa hasil. Lantaran lemur-lemur anu dareukeut mah kabeh geus kaubah, teu aya nu kapake. Lamun aya nu rek didodoho sok ngadadak aya halangan, akhirna gagal jeung gagal bae. Nu 2an laleumpang mapai jalan satapak beras ka jalan desa, nu nanjak jeung taraha loba batuan. Para tanyakan gubrag ka jalan torobosan, tuluy laleumpang ngajugjug hiji lemur nu geus 2 kali didatangan sarta karong bakal aya hasilna. Karji, nah make los-los ka dieu ai. Narek maksa wae maling anakku. Apaan dia lagi gagal gara-gara dikepung rona? Cek Mang Uhi hariwangeun. Manehna kapok rek ngadatangan kadinya sok sieun dikepung deui ku rona. Bener Uhi. Lantaran kan kadinya anu kabilang aya pihasileuan teh euy.
najan anakku gitu benang oge apa daya dari mojang sejen nu imah deket tangkal asem naon salah namun cokot teh Mang Karji bari jongjon lempang leungeun katuhu nyuai rarambu jalan nu ngagokan. Ari salaman teu ada usaha mana jan rek ka mana oge meunang. Tapi urang kudu hati-hati jeung waspada sabab jalma urang dinya arapaleun ka urang. Sarta geus bukti persatuanana euy. Daya nu kudu dipikasieun teh bisi urang diboro we cara ti heula pan sila ka urang teh. Centang tu buat teuing penting ke masalah kabeh rona teh. Matak naon mun intip heula. Pan mulai nyawan molen nyawan nya pan loba rona teh kekuatan rona lain lawan-lawaneun urang boga sirap apa lain gunakeun atuh mata naon mun sina gempar harees hareup ai kitu mah mun gagal kudu tanggung jawab tuturkeun kuring teu kudu loba kasieun bari oge nu lempang beuki ngagedi lantaran kalemur nu dituju teh jauh naker sedengkeun poe geus maju ka burit panon poe geus tunggang gunung dijajabkeun ku recetna sora manuk Mang Karji jeung Mang Uhyi gagancangan lempang sangkan buru-buru tepi kanu dijunjung akhirna bareng jeung sora bedug magrib di masjid nu duaan tepi ka sisi lemur geek dariuk dina akar kai ngahegak bakat ku capek sabab tadi lempang gancang kesang nyorolok masihan awak pakaian baraseuh jiga tas hujanan Uyi sing telik euy bisi aya di nu ditergosi deung nu sok ngahalangan ku urang mun ayeuna aya deui urang kudu hasil nyangkalak manusia eta urang siksa sina karasaeun euy Mang Karji neuteuli keneh ka hiji jalma nu kungsi ngagagalkeun paniatanana kop kana batu belewar dipake maledog rungkun laja sabab didinya kadenge sora kasir meninga gerit mata katorekan memang bener lah mun hayang lancar jeung beres roes manusia nu sok nepake teragos teh kudu beunang malan kene mah lamun kaparengan tepung lah ulah olih kana naon-naon ra kepung heula sing nepi ka beunang mun si eta aya keneh moal boleh ngahalangan euy jadi cucuk rungkang ka urangna nya bener urang tewak we heula hari itu nurek diala ku urang sahanya mending anakku buat nu seje nya cek Mang Karji bari ngareret hayang meunang hiji kapastian nyokot anakku mah gede bahayana euy lantaran sok dijaga we ku rona mun bisa manusia jen we pokona mun enteng aya keneh nu sarua geulis nu penting mah lain anakku nu geulis nu penting mah usaha duna si moher nu imahna deukeut tangkal asem yuh na pun tangkal asem ieu imahna para mitra tah bener eta teu moal nguciwakeun meunang eta ge ngelamun nyi moher teu beunang kapaksa kudu ngalah anakku cek Mang Uhyi kawas nu geus meunang pirasat yen tugas manehna ayeuna teh moal hasil asa beda karasana kana hate ayo atuh keun urang ngakalan cing lantip urang nepi ka gagal ye lantaran mun gagal urang bakal sangsara kasiksa batin sarta era kudunungan kegelanan ulah bakal init uring capek keneh ye butuh waktu nu cukup keureuh Mang Karji ngagoler dina jukut sawangan kumalayang kanu anggang inget kana kajadian nu geus kaliwat ari Mang Uhyi geus meunang putusan kitu mah teu ngomong deui ngajentul bari melong ka lembur ceuli nu seukeut geus ngadenge sora-sora jalma nu pating gereneng kawas-kawas rona nu geus ngamimitian hider ka lemur pikeun ngajaga keamanan lingkunganana hawa peuting beuki tiis angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan hatu para mitra sorana pating keresek patemalan jeung sora jangkrik nu taya reureuhna di langit eueuh bentang nu tembong langit angkeub kawas rek hujan mega hideung pagulung-gulung dina kaayaan kitu teu jauh ti Mang Karji jeung Mang Uhyi aya hiji jalma nu ngeteyep ngadeuketan rengkak paripolahna ati-ati naker eta jalma tayaliwan Iwati Sarmo nu geus ngajalankeun tugas ti Aki Salmawi pikeun ngahalangan maksud anu jahat harita ge kitu manehna teh geus hasil nuturkeun dua jalma nu niat jahat sarta geus tatan-tatan pikeun ngagagalkeun pamaksudanana anger we manusia teh ya aing jadi wabuh ayeuna mah sabab kungsi tarung hareupeun imah si Puja jahat ya teu bisa diantep ya jelema teh ya gerentos hate Sarmo tuluy ngadepong hanapeun rungkun cau panon teu boleh neuteub kanu duaan ngawaskeun gerakanana di kajauhan kadenge sora anjing babaung disusul ku sora Korea nu ngalayang di Jomantara puguh we mata keung jeung lalawang mata Korea melunta ti peuting
Harita waktu geus nyerelek maju ke tengah peuting, pok Mang Uhi Bangkarji nyarita. Ye, geus tepi ka mangsana euy. Ayeuna geus peuting, tangtu urang lemur geus sarare. Sarta Nyi Mojang geus tibra. Yu urang mimitian digawe. Hayu da kuring geus sayagi. Braduanana miang lalempang pating juringkang dinu poe. Tapi kaayaan nu sakitu meredongna teh teu matak jadi halangan. Pikeun maranehana mah lantaran geus tuman lumampah peuting, kawan tu boga ilmu keur lumampah dina mangsana kitu. Di sini teh si Gejo da ka mana leos nanya. Keun sia tuturkeun ku aing. Sarmo cengkat manehna geus taki-taki nyekel iteu kruyung pamahanan Aki Salmawi, eta iteu teh loba pisan gunana. Tekung silila Mangkarji jeung Mang Uhyi geus terpi kanu didugjug reg eureun di pipir imah. Nu teu jauh jeung tangkal asem nyaeta didinya pisan aya Mojang nu keur meujeuhna rumaja putri nu dipikabutuh ku Nyi Puja. Ari Sarmo gancang nguliwed ka pipir belah ditu sanggeus tepi buru-buru keketrok kana jandela lalauna. Tetela nu boga imah aya keneh nu nyaring. Kadenge lempang muru kalawang tepas Sarmo geuwat muru ka hareup barang srog panto geus muka. Yang adunya jade, ya ka dieu Ujang. Ceuk pribumi kawas nu geus ngadaguan ti tada dimula. Jiga nama geus janji pasini jeung hiji jajaka nu ngaran Adun. Silindis Sarmo nyampeurkeun pok ngaharewos. Ringelin Adun bah Sarmo urang lemur puyuh. Sarmo, nya naon make jeung ngaharewos yang jaga lupa jang Sarmo. Nu disebut Abah teh reuwaseun nanya bari ngaharewos. Hati-hati bah, di pipir dua jalma rek niat jahat. Tuang putra diancam bahaya, saya nama tang tayungan ku Abah. Ulah dugi karagrag kana genggeman nu jahat. Baik di dieu Abah kuring rek ngabejaan Rona. Sarmo belesat lumpat teu ngadaguan heula jawaban. Ku si Abah teh ngan pati bengong we coloho asa teu percaya kana omongan Sarmo. Tapi lila-lila sadar gancang panto ditutupkeun tuluy asup deui ka tengah imah, bangun tenang padahal hate tagih. Heran, nah jalma jahat di mananya? Rek naon make mawawa anak aing? Nah, buah-buaya bangsat parawan ye, cilaka buaya. Cek si Abah bari tuluy asup ka kamar anakna. Kasampak anakna geus sare tibra ngaringkuk disimut ku samping kebat. Kerekna kadenge menenyep. Si Abah teu miceun waktu geuwat anakna digeingkeun. Korejat hudang bari luak lieu lelembutan can kumpul kabeh. Tapi si Abah teu loba mikir anakna dituyun di bawah ka tengah imah. Jek diuk dina kursi. Aya naon bah mending reuwas? Anakna nanya ke heuleun. Ulah reuwas nyai. Ieu teh kapaksa dilampahkeun ku Abah teh sabab Abah teh meunang pirasat goreng ieu teh. Bisi nyai aya nu ngintip-ngintip, kadenya ulah balangah bisi aya culi. Culi? Kumaha maksud Abah teh? Oh bieu aya nu ngaharewos ka Abah. Di luar aya dua jalma nu jahat cenah. Tangtu keur ngintip-ngintip hidup. Lantaran hidup teh keur meujeuhna api karesepeun loba bangbaran nu ngahalaran. Da kulantaran kitu sing waspadanya jeung kudu nurut ka Abah we bising cilaka babakuna mah. Nyi Mojang teu nemalan jajantung ratu. Hate pating seredet loba kasieun jeung kapaur. Lantaran lila-lila mah jadi inget kana beja nu netelakeun leungitna para Mojang ti unggal lembur. Ari di luar harita teh para mitra asa geus asa teu aya robahna. Sabab peuting tetep jempling, langit tetep angkeub. Angin leutik ngahiliwir nyebarkeun hawa tiis nu matak nyecep kana kulit. Mangkarji jeung Mang Uhyi harita geus ngamimitian rek ngajalankeun pagaweanana. Duanana pating keteyep ngadeuketan jandela kamar. Terus noong kalayan ati-ati barang breh dina dipan teu aya nu sare ukur bantal ngagoler sadua-dua. Eueuh, sare di mananya? Mangkarji ngaharewos. Di kamar indungna meureun atawa can sare? Tong ka ruangan sejen, aya tawa eueuh. Mang Uhyi tetep ayem. Tuluy manehna pindah hayang sidik ka jero imah. Dua anogel di noong parang ka palebah tengah imah breh katempo dua jelema keur diuk pahareup-hareup horeng teh Nyi Mojang jeung bapana. Can sare euy, ngajaran tuluy keneh di tengah imah. Kumaha ngalana euy mun geus kieu-kieu. Rek ditaraga rek dikucara demit. Sing hati-hati karji euy. Sing aya kajadian kawas ti heula. Memang ari gelut mah moal eleh urang teh tapi awas rusia kudu dijaga ye. Cek Mang Uhyi bari tuluy luak lieu. Hatena beuki teu geunah we.
Sok sieun aya halangan harungan nu ngaganggu kana pagaweanana. Kumaha carananya? Siapkeun pakarang tuluy urang abi-abi rek nyemah. Uluk salam ti panto hareup mun bapana bijil ulang ulah diajak ngomong. Langsung we bapak gubernur huluna. Ari kuring rek asup ka imah newak nyi mojang. Cek Mang Uhyi bari pepeta. Sok sanajan harita dinu poe. Saduju lah, urang jalankeun. Tuluy duanana pating ketayep ka hareup teu kungsi lila oge geus tepi. Pok Mang Karji uluk salam niru-niru jalma nu rek nyemah. Tapi si Abah teu daekeun nemalan komo nyi mojang mah sabab geus nyaraho yen di luar aya nu jahat. Ku ayana kajadian kitu teh si Abah beuki percaya kana omongan Sarmo. Sing waspada nyai. Nu jahat teh bener aya. Cilaka ye. Hayang teh geura datang Rona da keur disusulan cenah Rona teh. Si Abah harewosan bari merong kana panto tengah. Sedengkeun di hareup kadenge nu keketro. Kulantaran eueuh nu nemalan Mang Karji jadi nafsu, kebelig neng jerag bumi. Tuluy unggah kana golodong kadenge ngagolopra. Atuh puguh we si Abah beuki curiga beungeutna sepa. Abah, buka panto ieu kuring aya perlu ya. Mang Karji nyarita rada bedas. Leungin katuhu geus nyekel bedog. Si Abah kalah beuki sieun lantaran teu apal kana sorana. Atuh batan nemalan kalah kamurungkut bari taki-taki bisi kudu ngalawan. Sedengkeun anakna ngadeg-deg huntuna noroktok loba kasieun. Nempo galagat kitu Mang Uhyi jeung Mang Karji kaheuleuh-keheuleuh. Kalayan teu loba omong ceger-ceger panto di tajongan. Atuh meuni dordar mata geumpeur. Si Abah teu kuat cicing gero ngagorowok satakarna. Bangsat! Bangsat, tulung ya aya bangsat. Kebeg Mang Karji jeung Mang Uhyi ngarenyag. Duanana silih pelong, samemeh aya nu nyarita ti sakuriling bungking aya nu jelung-jeleng laluncatan, bari pating gararo nyebut bangsat. Dina waktu nu singket Mang Uhyi jeung Mang Karji geus kakepung, puluhan jalma ngajajar bari marawa pakarang sewang-sewangan. Beunang aya nu bangsat teh ye, batur-batur tewak batur-batur. Kadenge sora Sarmo mere komando. Manehna geus hasil ngerahkeun ronda urang dinya jeung nu sejena terus diajak ngepung bangsa. Puguh Mang Karji jeung Mang Uhyi beuki geumpeur, jeleng kaburuan, tapi rob pada ningker. Seak-seak bedog jeung kegenir meuni pating sariut ngancam nu duaan. Kapaksa Mang Uhyi jeung Mang Karji ngalawan manehna teh. Putra anu mulia, harita Mang Karji mere komano kabaturna nu katelah Mang Uhyi. Babar kabeh euy mun tong disesakeun. Mang Karji ngajak tarung bebeakan. Mang Uhyi teu mikeun waktu serepet ngalugas bedog. Saberut narajang kanu ngepung ngamuk nguak ngawik jiga bagong bayangan. Puriak ngepung nyingrai kabeh gigis nempo nu ngamuk mah. Lantaran gerakanana kacida cepetna hese dituturkeun ku mata. Sarmo tuluy-tuluyan mere komano. Bari manehna sorangan pakupis nakisan serangan Mang Karji. Diburuan harita tarung ragot naker. Puluhan jalma ngepung dua bangsat nu tetela linghas jeung galak lain bantrak-bantrakeun. Maju kabeh euy, ulah mundur euy. Ceuk Sarmo bari seak narajang ka Mang Karji. Hiuk tang bedog diadu kemang seuneu ngaburicak. Nempo sumanget Sarmo kitu nu tadi geus mundur imul wawanena. Rob maju bareng. Narajang bari pating gorowo atuh kitu-kitu teuing mah. Najan gagah sakti mandraguna ge kaweureun Mang Karji teh. Buktina tuluy unur-unuran bari luak liuk neangan lolongkrang pikeun kabur. Uma, pulut! Ceuk Mang Karji mere isarah ka Mang Uhyi. Jeleng-jeleng manehna laluncatan nyingkahan balai. Bari nyabetkeun pedog mabad dua musuh nu ngahalangan kuak nu kabeunangan ngoceak tuluy rubuh baloboran geuting. Mang Uhyi ngarti galagat kurang hade berengbang lumpat les dilegleg ku poek na peuting. Jeleng Mang Karji ge luncat pelecat lumpat satakar tanaga sakilat geus teu katempo. Usul sing barang. Sarmo ngagorowok mere sumanget. Puriak kabeh lalumpatan bari teu welesceun ting gorowok matak ngaruntagkeun hate musuh. Ye kumano ye runga cenah pulut. Tak kabur ye. Aduh. Nulumpat pating berengbeng jelung-jeleng ngaluncatan pager jeung solokan. Sarmo milu mudag manehna hayang nyangkalak bangsat sarta rek disetorkeun ka Aki Salamawi. Tapi Mang Karji jeung Mang Uhyi geus tuman kabur dina kaayaan kitu. Najan diudag ku puluhan jalma ge teu kasusul malah mah geus eueuh tapak-tapakna acan.
Numudag leungiteun tapak tungtung napating laliwud bari silih tanya jeung baturna ngaromong tepung. Kocapkeun Sarmo manehna teureureuf ngudagna tuluy ngabrik musuhna. Lantaran manehna ge boga ilmu lumpat nu sampurna, musuh kaudag tapi Sarmo teu wani ngalawan. Lantaran teu untupan ari kudu nyang hareupan dua mah. Najan mudag oge taya hartina lantaran batur paku kumaha da urang lembur tinggalin jauh naker. Waduh cilaka yeuh. Siapa itu buku kayak gimana? Alah, kudu kumahanya cek hate Sarmo bari tuluy lumpat. Panon melong kadua kalangkang hideung anu jojorelatan kabur. Akhirna mah Mang Karji jeung Mang Uhyi eureun di hiji tegalan. Duana nangah bedegan ulak cangkeng napas ngahegak kesang ngucur maseuhan awak. Hawa tiis nu asa nyecep teu karasa ku maranehanana. Silaga euy. Gagal dewe pagawean teh yeuh. Kudu kumaha mun geus kieu nya? Sakira-kira nu ngahalangan ka urang duanya? Cek Mang Karji bari ngahegak. Hate ngagremet keheul jeung haneueur. Wah salah tangtu mangkelukna. Teu boleh ngahalangan ka urang teh. Ka eta da moal aya deui atuh iwal ti manehna. Saha atunya? Notoy mun kanyahoan mah urang pek-prek we huluna. Barang cacap ngomongan Mang Karji cakakak aya nu seuri. Mana rek mek prek ulu aing teh? Munya jago mah yeuh aing geura tewak yeuh. Betul sia, kabecus malingan awewe. Mang Karji jeung Mang Uhyi pating raringeun. Kaget jeung keheul minuhan dadana duanana geus sadia pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Sabab geus ngarti yen musuhna nuturkeun. Di mana ngabacot Uhyi? Di kulon di medan. Teuing. Sadari aya di mana-mana, malah mah sora seurina asa di luhur. Palang siang jalma sakti nu bisa ngapung. Mustahil ah. Sabab leunungan urang ge sakti teu bisa ngapung geuning. Kita mah ngagunakeun ilmu luhur pikeun ngawasa unggal madhab. Tangtu make ajian pancarasa, pancagawe nu bisa ngawasa 4 madhab jeung pancerna. Kade euy Uhyi sing waspada euy. Jalma sakti yeuh. Mang Karji ngarasa hariwang musuh bisi lain bantrak-bantrak. Hari geus kieu mah naon wae nu bakal kajadian atuh kudu disanghareupan kalaya nekat. Ulah loba kasieun jeung kalawang nu penting mah. Keun urang layanan lah. Nah kumaha ketakna nya? Kolebat aya sinar bodas nu nyamer ka Mang Uhyi. Kilak los milepas ka tukang. Nu duaan pating rarenjag deui tuluy masang kuda-kuda. Siap pikeun rajang ka musuh nu ngabongohan. Cakakak aya nu seuri. Rasakeun iteuk aing yeuh. Eta sora bangun ngahina ka nu duaan. Bareng jeung kitu aya angin nu ngahiuk kana tarang. Lep nu duaan ngelok. Sada iteuk ngaliwat luhureun sirah. Uhyi, gunakeun si kampret peteng. Silaga euy. Musuh ngabongohan yeuh mangkaning poek pisan yeuh. Mang Karji ngaharewos. Tuluy manehna ngawejang aljian nu disebut si kampret peteng. Elmu pikeun mukakeun alam anu poek sangkan katempo caang kawas kasorot ku bulan purnama. Mang Uhyi ge nya kitu sarua ngagunakeun eta ilmu nu katelah si kampret peteng. Raya alam teh katempo kalayan jelas sarua jeung caangna bulan dina tanggal 14. Duaan taki-taki pikeun harima deui serangan lawan sarta geus sayagi pikeun males narajang. Mun manehna narajang ulah asa-asa babu kuluna. Beres lah pokona mah kudu katewak ayeuna nu penting mah. Duana nagis gergetin. Hayang geura nempo kana jiri musuhna. Tapi nu didaguan teu aya temong lantaran harita teh Sarmo ke ngarti. Yen musuhna geus siap pikeun ngalayanan manehanana nu matak Sarmo kapaksa nyumput dinu buni teu waniun nemong. Naing nemongan bari cilaka ieu sabab yakin maranehna teh. Keheuleun pisan. Beuna rek diantep we na kumaha maksudna nya. Heng nyaho we aing lah. Cek Sarmo bari melong. Kamusuhna nyempo dina rungku nu teu jauh ti musuh. Meunang sajongjongan mah taya kajadian naon-naon. Nu kadenge ukur sora jangkrik jeung simeut gadung nu patemalan. Di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung matak pating puringkak bulu-bulu. Heh kisilah. Ayo biji ilmunya sia satria. Untuk ngabongohan ka aing deui ieu. Ieu aing jalago ti jago Telaga Herang ieu. Geus ngadaguan datang na musuh. Geus taki-taki pikeun ngalayanan pangawasa sia. Geura biji sia. Teu kudu susulumputan bedul sia. Cek Mang Karji bari luak ieu. Hatena geus teu sabar hayang geura tepung jeung nu tadi seseurian. Tapi Sarmo teu nemalan teu bijil-bijil acan teu ngaladenan kana panangtang ti Mang Karji.
Lain daya niat tarung tapi can untupan ari kudu ngadu ilmu mah Aisyah aya keneh kakurangan dina dirina. Kulantaran teu aya jawaban akhirna Mang Karji jeung Mang Uhji ari nit deui ninggalkeun eta patempatan. Maksudna rek nyangan tempat anu samernah jeung aman pikeun ngabadamikeun urusan satuluy. Empok kitu Mas Sarmo teu cicingeun manehna gancang nuturkeun kalayan ati-ati. Aing teh meunang pajauh ti manehna ye sangkan gerak-gerakna kanyahoan unggal waktu ku aing. Garang tersate Sarmo bari lempang ke keteyepan milihan nubuni sangkan teu kanyahoan ku musuhna. Para mitra kaum dangu heuleut sawatara waktu Mang Karji jeung Mang Uhji terepi ka hiji mumunggang. Didinya tetempuan plung-plong kanu jauh lantaran teu loba tatangkal anu gede. Jeung deui kaayaan luhur gek Mang Karji diuk ari Mang Uhji ngajanteng keneh rarat-raret nempuan ka sabudeureun eta tempat. Sanggeus yakin teu aya jalma sejen gek diuk. Kumaha urang teh Karji? Dari kieu wae teh euy. Teu bisa ngantep euy lantaran kudu usaha pikeun neangan mojang sejen. Mun bisa mah ulah kalebur eta bisi gagal deui. Kudu kalebur sejen ngara aman jeung teu loba halangan deui. Ka mana nu sakit aja aman teh? Mang Uhji red kapalabah rungkun saliara hate tegenah rasa. Mun teu salah mah di lemur puyuh aya nu herang-herang. Anak tua kampung ngan urang kudu bener-bener migawena lantaran tua kampung jago pencak. Di dituna teh lain bantrak-bantrakeun euy. Ti mimiti iraha sieun ku musuh euy. Apan urang teh jago kahot nu can mangitani. Nah make sieun ku tua kampung. Munya mah aya anak raja jimul ge teu naon-naon. Paling we nah. Mang Uhji ngababarikeun pisan. Para mitra sadaya harita teh teu ngingetkeun kana kajadian-kajadian tadi. Potong gagabah sia ilmu manusia sia diteguhna. Mun urang teu hati-hati mah tak cilaka buktina tadi ge. Maling anak rakyat. Sakitu hese nah kala hampir cilaka. Da ieu nu matak euy, laut jero bisa diteleuman, hate manusia mah teu bisa ngakobet euy pangartina. Nah, dalin boga anakna, da lain nu boga anakna nu ngahalangan mah tapi jalma rea jeung nu ngajago. Nu ngagokan kenal lalapan urang tah eta nu kudu dicangkalak mah. Mun beunang teh mah urang tong dihirupan ku urang teh latih sekalian. Nu gunem catur ngadak-ngadak jempeng. Lantaran harita luhureun maranehanana aya nu pating gaya bagdi sada. Pating karwa korek manuk julang anu kacida lobana moal kurang aya kana 100. Ai manuk naon teh ji? Jeung rek naon ka dieu nya? Manuk jurig meureun. Teu nyaho datangna teu kanyahoan. Mang Uhji tanggah breh nempo manuk-manuk nu hiberna beuki hanap. Nguriling bari disarada patemalan. Beuki lila beuki hanap ngadeukeutan rungkun saliara kawas aya nu rek dimangsa. Kocapkeun para mitra dina rungkun saliara. Harita aya jalmaan tayalian Iwati Sarmo nu keur ngintip musuh. Puguh ngadenge sora manuk-manuk meningarenya gancang tangah bari jajantung ratu. Wah, manuk-manuk gelede ya. Wah, cilaka juga rek ngakan aingnya. Cik Sarmo bari tatantat. Manehna ngarasa reuwas lantaran manuk anu sakitu lobana teh rek narajang ka manehanana. Memang teu salah seot salah saiji nyamber kana rungkun saliara jebul saliara karabut. Satangkal. Seot nu sejen sarua jiga tadi tungtungna puluhan manuk teh para mitra. Nyalamran rungkun saliara nepi kabeak breh Sarmo ngedepong bari nyekelan itu. Nu siap pikeun ngababuk manuk mun aya nu nyamber ka manehanana. Kurang ajar sia. Tangtu lain manuk samanea ieu mah ye. Bet nyaho ka aing panyumputan di dieu kawas aya nu nuduhkeun si badul teh. Lah, teu aing mah teh sieun aja diserang ku manuk ribuan ge. Hayang nyaho lah ku aing tada. Di hadapan cak waing mah cek hate Sarmo bari melong kaluhur kana manuk nu pasuli warna mata keung. Manuk nu panggedena disada barang cacap eta sora burusut puluhan manuk nyamber ka Sarmo kawas nu balap hayang paheula-heula ngamangsa jalma. Waduh cilaka euy. Sarmo rikat hudang meningan sakilat muterkeun iteuk siut. Wah manuk anu kabeunangan pating karowak bari kalabur. Aya ge nu murag tuluy kokosodan sakarat. Panasaran Sarmo memang panarajang Sarmo memang tohaga. Lain lalaborakeun ku tarik-tarikna eta panarajang nepikeun ka ngahiung bangbaraan. Modar sia setan. Sok datangkeun sia leuwih loba ka aing lah. Malun ditada ku aing mah Sarmo susumbar.
Bari tuluy muterkeun iteuk dipake ngababad musuh. Purisat manuk bubar anu hirup teh kaliber ngurilingan sarmo. Bari rame patemalan jeung baturna disada mata katorekan. Eta tarung teh kalayan singket. Lantaran manuk nu sakitu lobana geus hasil diusir ku sarmo. Sarta teu saeutik nu paeh kababu ku iteuk sarmo. Bangkena ngayang di sakurilingan sarmo pabalatak jiga batu pagalitu. Reg sarmo eureun tarungna musuh geus kalabur bari capena pohara. Hamjados ya. Aya we gangguan teh ya. Manuk titan sa si bedul teh ya. Sabab naon sababna make nyaho ka aing. Si kasebelan teh. Aya we ieu mah ya. Sarmo teu bisa negu. Nah saha nu geus ngutus manuk-manuk sangkan ngabinasa ka manehanana. Nu jelas mah usaha sarmo gagal harita teh para mitra lantaran ti barang datang puluhan manuk geus diperhatikeun ku Mang Karji katut Mang Uhyi. Atuh teu bisa dicegah deui. Duanana nyampeurkeun bari ka kerot lantaran manehna jadi ngarti yen dirina aya nu ngukuntit puguh we barang nempok ka sarmo meuni segut ngadeukeut da puguh geus hayang tepung ti kamari mula. Manusia kurang ajar. Sa ngaran sia? Rek naon ngukuntit we ka aing ha? Hayang modal sia? Cek Mang Karji bari mureleng ka sarmo. Nu ngajanteng bangun kaget. Leungeun katuhu ngajingjing itu. Aing manusia sarua jeung sia teu perlu nanya sia. Maka jeung perlu nanya ngaran sagala. Ai, somong sia. Hayang dibebekeun bibir sia ku aing. Abong manusia miuni setan ditanya ngaran ge mumul sebedul sia. Sia nu miuni setan siluman. Kalakuan sia teh bedana jeung iblis. Sabab geus bukti dunungan sia pura ngahakanan para mojang. Sarta sia sorangan nu bade gana nu kurang ajar. Jadi nu pantes disebut setan mah sia lain aing sia bedul. Cek sarmo kagok asong. Manehanana ngabudalkeun eusi hatena ngajejeleh ka Mang Karji atuh puguh we duaan ngagidir nafsu asa dihina ku deungeun-deungeun. Montong diajak ngomong atuh lah. Podaran we kainya. Mang Uhyi ngingetan. Hatena panas ngadeng omongan sarmo. Eulah, perlu nyaho kadang-kadang. Keun urang tanya sing bener, nah saha ieu mangkruk teh? Mang Karji ngalengkah leuwih deukeut ka sarmo. Pok nuluykeun omonganana. Kisila, supaya teu modar bari mawa ka panasaranan. Leuwih hadewak cabalaka, nah saha ngaran sia? Nusanyana. Engke mun sia geus ngababatang jadi banusan rek dikubur di dieu ku aing. Dipake tumal ieu tempat sarta rek dina tutunggu rek tulis ngaran sia. Sombongnya. Nah geus yakin sia bakal bisa manten di diri aing. Gagabah heuy sabab nu baris modar teh anjeun duaan lain aing. Kalakuan sia mau juah yang modaran ka aing. Tembal sarmo beuki sugal. Manehna geus dikawasa ku rasa ceuceub kana duaan. Sabab geus bukti ieu duanana teh jahat jeung deui kungsi nyiksa ka manehanana basa rek nepungan Nyi Puja teh. Waduh. Nyaan kurang ajar ieu mangkluk teh. Kumaha geus ieu? Cik kuring mah ulah dibawa carita. Sabab nanya kanu gelo masuk dalah lieur bisi ka bawa gelo ke. Jawab Mang Uhyi gregeteun. Bener euy, keun urang waras sakalian. Kebenaran bisa tepung di dieu ieu teh kudu hese neangannya. Cek Mang Karji teh tetap pasini teuing seak narajang ka sarmo. Leungeun katuh nyebuk kana irung geluk gila mitra. Gila sarmo micin lawan seak celepung Mang Karji luncat. Los iteuk nyabat angin hari Mang Karji. Bari luncat teh sukana ngapelesur kana dada. Cedak para mitra keuna pisan kana sasaranana. Aduh, waktosna saya para mitra. Sarmo beunang ya. Ang sarmo beunang ngajengkang aduh dugi ka dewe lah dongeng teh nya.